Ayo orang Sunda namanya benernya royal teh bener-bener royal. Mas Sunda boga duit 100.000 ge pat dipakai poya-poya mikirna dah kumaha kesukan mana yang deui. Orang Sunda mah jorena kitu di hayang kasebut si peribahasan orang Sunda mah biar tekor asal kesohor. Tah jorena orang Sunda ayeuna orang cek ke Jakarta dekal saminggu gawe ya kan baliklah ke Bogor tah malam minggu teh orang edi mah baturan pasti nyalamperkeun tah. Urang di Jakarta can pugu mawa duit teh. Ah bodo amat aing mah aing boga duit cepet ge. Tembrahkeun ka babaturan. Da inti nama hayang ieu naon disebutna pamer lah. Eta biar tekar asal kesohor orang Sunda mah tah eta. Jorena orang Sunda teh kitu. Peribahasana jore. Sarua asana lain jeung orang Betawi asana mah biar tekor asal kesohor. Gaya penampilan wah pokoknya mah keren lah style lah penampilan kayak dan nyawa mah nado depet nama can pugu ayaan nominal aik nu beureum ke nu biru ke menang gaya hungkul orang Sunda mah beda kos orang Jawa model kieu we lah ente ka Jakarta dahar di warteg ye misalkeun tah anu menuna loba model nu menuna loba lah orang Sunda ya sayur, lauk, jeung hayam, jeung segala endah. Tangis kanyahoan pasti orang Sunda.